Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Yohanes. Pigenep poe deui kana poe pesta Paskah, Yesus angkat ka Betania, tempat tinggal Lazarus, jalma anu ku anjeunna dihirupkeun deui tina maot tea. Di dinya Yesus ku pribumi dituangkeun diladenan ku Marta. Lazarus jeung nu sejana deui bareng dalahar jeung Yesus. Di dinya Maria mawa minyak narwastu kira-kira 1,5 liter. Minyak seungit anu kacida mahalna. Tuluy dikucurkeun kana sampean Yesus. Geus kitu, sampeanana disekaan ku buukna. Eta imah jadi mabek ku seungit minyak narwastu. Yudas Iskariot, hiji murid anu engkena ngahianat ka anjeunna, ngomong kieu. Kunaon lain dijual bae eta minyak seungit teh 300 uang perak. Terus duitna sidekahkeun kanu mariskin. Ngomongna kitu lain dumeh karunyaeun kanu mariskin, tapi lantaran manehna teh bangsat. Manehna purah nyekel tempat duit sarerea, sok nyokot keur dirina sorangan. Tapi diwaler ku Yesus. Ingkeun ulah diganggu. Anu keur dilampahkeun ku Maria ayeuna, aya patalina jeung poean kami dikubur engke. Keun sina diteruskeun. Anu mariskin mah aya bae di maraneh sapapanjangna, ari kami mah moal salawasna. Loba pisan jelema anu ngadarenge beja yen Yesus aya di Betania, tuluy daratang. Lain dumeh ku karana Yesus bae, tapi dumeh harayangeun nenjo Lazarus ongkoh, nuku Yesus dihudangkeun tina maot. Temahna, Lazarus oge diarah ku imam-imam kapala rek dipaehan. Dianggap geus ngalantarankeun urang Yahudi loba anu palercaya ka Yesus, naringgalkeun maranehna. Poe isukna, anu marilu pesta Paskah teh ngadarenge beja, yen Yesus rek sumping ka Yerusalem, geus aya di tengah jalan. Seug maranehna ngaralaan palapah korma, tuluy budal rek marapakeun ka anjeunna bari salusurakan. Pokna. Puji Allah, mugia anu sumping kalawan pajenengan pangeran, dirahmat ku Allah. Mugia diberkahan Raja bangsa Israel. Ari Yesus mendak hiji kalde ngora, terus majeng nitihan kalde. Sakumaha anu geus diunggalkeun dina kitab suci, kieu. Ulah sieun, putri Sion, ieu raja maneh sumping, nitihan kalde ngora. Hal ieu ku murid-murid henteu ujug-ujug kahalartieun. Tapi sanggeus Yesus digugahkeun tina pupusna sarta dimulyakeun, kakara maranehna aringeteun yen hal anjeunna kitu sarta hal pamenta jalma-jalma kitu ka anjeunna teh memang geus dituliskeun dina kitab suci. Jalma-jalma anu araya waktu anjeunna nyaur Lazarus nepi ka hirup deui kaluar ti jero kuburna, terus ngutarakeun eta kajadian. Eta sababna pangna jalma rea budal marapag, lantaran ngadarenge yen anjeunna geus ngadamel kaajaiban kitu. Ari urang Parisi mah ngaromong pada batur pokna. Nyaho, tetela gagalna urang teh. Tuh, saalam dunya marilu kabeh ka manehna. Di antara anu daratang ka Yerusalem, rek ngabakti dina eta parayaan, aya sawatara urang Yunani. Maranehna daratang ka Filipus sarta menta kieu. Juragan, upami tiasa simkuring teh hayang nepangan Yesus. Ari Filipus asalna ti Betsaida di Galilea. Pamentana ku Filipus dipupulihkeun ka Andreas tuluy diunjukkeun ka Yesus kuduaan. Yesus ngawaler. Geus waktuna putra manusia teh nampa kamuliaan.
Saknyana cek kami, gandum sasiki lamun henteu dipelak dina taneuh sinapae heula, angger bae ngan sasiki. Lamun geus disinapae heula mah tangtu jadi. Nu asal sasiki teh jadi loba. Anu nyaah kana hirupna tangtu leungit. Anu ngewah kana hirupna di ieu dunya, hirupna bakal kapimilik pikeun hirup anu langgeng. Anu rek ngabdi ka kami, kudu daek nuturkeun kami, supaya di mana kami aya, abdi kami oge aya di dinya. Anu ngabdi ka kami bakal dihormat ku ama kami. Ayeuna hate kami asa lalewang, jeung kudu ngomong naon. Nah kudu unjukan, ama, mugi eta wanci teh ulah dugi kana rajang ka abdi. Padahal pang kami datang teh sangkan ngalaman eta wanci kasangsaraan. Ama, agungkeun jenengan ama. Tidinya aya suara ti langit, ungalna. Enggeus ku ama diagungkeun, jeung rek diagungkeun deui. Eta suara kadarengeun ku sarerea anu keur di darinya. Ceuk sawareh sora guludug, ceuk sawareh deui malaikat sasauran ka anjeunna. Tapi saur Yesus, eta suara lain pikeun kapentingan kami, tapi pikeun kapentingan maraneh. Geus nepi kana mangsana, ayeuna ieu dunya teh diragragan hukuman. Anu nyarangking kawasa di ieu dunya baris ti jarungkal. Ari kami, sanggeus engke diangkat ti ieu bumi, bakal narik sakabeh manusa sina ka kami. Ieu ucapan anjeunna ngagambarkeun caraning ajal anu kudu disorang ku anjeunna. Piunjuk jalma rea. Sanggem hukum musamah, Kristus teh jumenengna bakal langgeng. Kunaon disaurkeun putra manusa kedah diangkat. Saha anu disebat putra manusa teh? Waler Yesus. Caang teh ayana di maraneh ngan kari sakedeung deui. Teruskeun lumaku teh, meungpeung aya keneh caang. Ulah kaburu poek di jalan. Sabab lempang dinu poek mah moal nyaho keur nuju ka mana. Sing percaya kana caang, meungpeung caangna aya keneh, supaya maraneh jaradi umat caang. Sanggeus ngalahir kitu, Yesus angkat tidinya, nyumputan jalma-jalma. Sabab eta jalma-jalma teh sakitu geus narenjo sorangan keajaiban-keajaiban ti anjeunna, tetap bae teu palercayaeun ka anjeunna teh. Harita memang kudu laksana pilahir Nabi Yesaya anu kieu. Nun Pangeran, saha nu bade percaya kana uaran abdi sadaya? Kasaha Gusti bade nembongkeun kawasa. Jadi maranehna teu barisaeun percaya, sabab kieu deui pilahir Nabi Yesaya. Panonna ku Allah geus dilolongan, hatena sina basangkal. Sangkan panonna ulah narenjo, pikiranana ulah ngalarti, sina ulah tarobat ka kami. Dawuhan Pangeran, ulah harayangeun dicalagerkeun ku kami. Yesaya nyaurkeun kitu perkara Yesus, sabab anjeunna mah geus ningali kamuliaan Yesus, sarta nyaurkeun hal anjeunna. Najan kitu, loba oge gegeden Yahudi anu palercayaeun ka Yesus. Ngan teu waranieun nembrak, sarieun dipencilkeun ti imah ibadah ku urang Parisi sejena. Kawantu leuwih malar kana pamuji ti pada jalma, tinimbang kana pangajen ti Allah. Yesus ngalahir. Soantena bedas. Anu percaya ka kami, percayana lain ti kami bae. Tapi kamantena ongkoh, anu ngutus kami. Anu nenjo ka kami, nenjo oge ka anu ngutus kami. Kami teh caang anu turun ke alam dunya, supaya anu percaya ka kami ulah poek hirupna. Anu ngadenge pilahir kami, tapi henteu ngalampahkeun, dihukumna moal ku kami. Sabab kami mah pang datang teh, lain pikeun ngahukum pangeusi dunya, tapi pikeun nyalametkeun. Anu bakal ngahukumna ka sing saha anu nampi ka kami, jeung embungeun narima pilahir kami mah,
geus aya pihakimeunana. Nyaeta pilahir-pilahir kami anu enggeus dilahirkeun ku kami tea. Eta nu baris ngahakiman dina poe kiamat teh. Satemena kitu, sabab anu geus dilahirkeun ku kami teh, lain pilahir kami sorangan, tapi timbalan Allah Rama anu ngutus kami, anu miwarang kami kudu ngalahir kitu. Sarta ku sabab kami nyaho, timbalan mantena teh matak hirup langgeng. Kitu nu matak naon-naon anu ditimbalkeun ku Rama kami teh, ku kami dilahirkeun ka maraneh. Mung sakitu dawuhan Gusti Allah.